Abi mah yang wajah baru sareng suasana baru ieu teh. Nah kumaha wajah hayang baru lamun suasana ieu bisa dibarukeun atawa rambut dipangkas bisa nah beungeut jeung dibaru-baru. Cek Abi tapi Abi mah bisa alami Nah jadi wajah baru. kumaha meureun teh Tah tinggal. Nah, Gusti meureunan eta mah karek meuli we rek pamer meureunan. lain layak pamer tuh rada meureunan siga baru kan wajah teh mun kieu mah. Nya kan mah atuh rek mana jeung make kituan di segala. Ieu teh paran teh healing aya. Teh cek Pak Ustad ge lamun gaya dangdan mah jang salaki lain jang healing atuh kitu mah meureun jang katempuan batur atuh. Lain ku kitu lainnya ketempuan batur jadi pan amun healing mah kan bisi kapanasan gitu jadi serap gitu. Nya emang nar healing ka mana atuh Ke pasar gitu misalnya teh. tobat dah healing teh sugan teh ka mana ye healing mah lamun ka Bali atau ka pantai ye kitunya healing. Bisi kapanasan. Hari ieu mah atuh teh biar ke pasar beureum meuli sayur mah. Ya kan Bae teh bae begitu oge. Nu pengen gaya.